Ngahadiran samenan Aana Sihana lain mah jongjon ningali pertunjukan ieu mah kalah kaneangan anu sepi. Acara nama masih keneh lami keneh ieu dengan kulantaran jara langar langsung we uih nate langsung ngarujak miasa ku seger pisan. Assalamualaikum pamirsa, tah ieu teh video lanjutan anu kamari ayeuna caritana abdi sareng Sihana teh bade angkat ka samanan Aana Sihana. Itu Sihana ge mapah nyalira alim dituntun saurnana teh tah teu lami ge dugi we ka sakolaan teh meuni pinuh kuno dagang ning tuh pamirsa ieu mah bakal lieur we jiganana teh. Muhun nya eta pan seueur teuing pesereunana tah ieu ge bade kalebet kitu jadi hoyong di kaluar nya eta hoyong jajan heula di dieu teh nuduh-nuduh susu tapi keneh salah hoyong cimori salah keneh celek teh kana sosis nya entos meser heula sosis hiji entos meser sosis mah lanjut we ayeuna teh urang kalebet di dieu teh meuni pinuh geuning pamirsa me tos pasedek-sedek abdi mah kasisi we sareng Sihana pas Sihanana hoyong ngamam heula sosis saurnana teh. Ieu teh acarana masih dina awal keneh masih keneh dina acara kata-kata sambutan heula tah di dieu abdi mah bari nonton teh bari nyodot ieu es kalapa saleresna mah tadi teh tos kaluar deui da Sihana pan hoyong jajan deui abdi mah meser es kalapa nganya eta da teu dipidiokeun da bararangga geuning raribet tah ieu we aya bibina Sihana nya eta pan di dieu di jaruru we nontonna oge nu penting mah budakna caricing aheg teh lami deui ge Sihana teh ngajak deui kaluar hoyong jajan es campur pan tadi teh ningali indungna jajan es kalapa jadi hoyong cenah jajan es atos gitu mah dijingjing we ning tuh kesorangan teu lami deui teh jajan deui gelembung ning tuh ditiupan oge di juru neangan nu teu aya batur ieu teh tos ngajak deui jajan ngan ku abdi teh can digugu ayeuna mah urang canak heula we nonton ka payun. Tetiasa lami-lami nonton oge dapannya eta Sihanana hoyong angkat-angkatan wae langsung wae ke di kajuru deui abdi mah jajan bacil Sihana mah di dieu ngupuk sareng main selem. Ujug-ujug tos di bumi deui weh nya eta pan tadi teh rarudat di ditunana teh mata ku abdi teh langsung wae dicanak uih bari jeung can anggeus oge. Kaleresan pisan deui di bumi nasi mamah teh aya jambu kenging meser ibina Sihana matak langsung wae ku abdi teh dirujakeun bari jeung ieu teh sorangan deui ngarujakna teh danu sejen mah aralimeun.